Istimaul ulama il akhirah, sing pinter ngariung jeung ulama akhirat. Tapi makhluk Allah nu boga rasa sieun ku Gusti ngariung mah jeung nu kitu. Ieu mah ieu si bingung ngariung jeung nu bingung deui, ieu bingung deui. Lain teh ngukut tuyul. Sing sering ririungan jeung jalmi-jalmi nu sieun ku Allah. Urang ngarian awe itu. Daripada diheureuyan mah urang ka ibu ramana we. Kitu kumaha? Nya sanu terang ku urang diheureuyan ditarima ku awewena, ku indung bapana henteu engke kan jadi masalah. Saking teng saliratos kieu tauhid keimanan kana takdir. Oh nya urang cobaeun ka ini. Moal dibikeun kana tukang hees beurang. Da kulantaran geus marifat akang ece eteh punten sare beurang teu ngabogaan tapak Allah neuteuk rezeki abdi da bisa jadi abdi sare beurang teh leuwih sangsara. Pan sareat atuh ulah kitu. Pan cina abdi mah cenah tos marifat kana ar-rajaq Allah teh bakal ngarezekian. Waduh, ari syariat henteu empoe ngedul we goblok. Kade sing saimbang, sing saimbang. Sing mineng ngariung jeung nu sieun ku Allah.